Sampurasun, barudak sadaya nu aya di bumi, kumaha kabarna? Wah, sehat, puji Gusti. Dinten ayeuna patepang deui sareng Teh Uci dina acara Caki, carita kitab suci. Ayeuna Teh Uci bade naros heula ka barudak sadaya nu aya di bumi. Saha diantawis barudak nu sakolana di TK. Oh ya, seueur nya. Lamun nu sakolana SD, oh seueur oge. Nah, aya nu SMP. Oh, aya oge nya nu SMP. Sampurasun. Rampes. Neng tos uih, kumaha ulanganana? Biasa, Bu. Wih, puji Gusti. Bu, Neng lapar hoyong tuang. Sakedapnya, ge ku ibu bade dicandakeun. A few minutes later. Tah, ieu. Aya lauk sareng tumis. Ibu mah nah lain goreng hayam, lauk wae bosen. Ulah gitu, urang kedah ngecap syukur, sagala nu aya kedah dituang. Neng terang teu Gusti Yesus pernah ngadamel mujijat masihan tuang kangge jalmi leuwih ti 5.000. Wah, leres gitu, Bu. Kumaha caritana? Eneng hoyong terang ceritana. Barudak di bumi hoyong terang oge. Tah, kieu caritana. Hiji waktu nu ngupingkeun piwulang Yesus kacida pisan reana. Maranehna daria pisan ngabarandungan kasauranana teh. Teu karasa waktu nyarelek. Panon poe meh tunggang gunung. Maranehna ayeuna lalapar. Sina maleser heula teu daeun bae atuh ayeuna mah. Murid-murid nyaranggem ka Yesus. Teu kudu waler Yesus. Ku urang bae maranehna bere dahar. Aya sabaraha rotina? Di dieu aya murangkalih anu gaduh roti 5 sareng laukna weh 2 aralit. Walon murid-murid ka Yesus, tapi dah moal cekap. Ayeuna mah kieu saur Yesus. Maranehna sinadariuk dina jukut. Harita nu area di dinya teh leuwih ti 5.000 urang. Tuluy bae eta roti teh ku Yesus dicandak. Teras anjeunna ngadoa. Geus kitu eta roti teh dibagi-bagikeun ku para murid. Ajaib, kabeh kabagian. Sarta maranehna dalahar nepi ka wareg. Sasana dikumpulkeun, aya 12 karanjang. Isukna Yesus nyarioskeun deui perkara roti. Tapi ieu mah beda jeung roti nu kamari. Kami teh roti kahirupan saurna. Hiap daratang ka kami, hirup anyar nu dibutuhkeun ku maraneh bakal disadiakeun di diri kami. Tah, Neng jeung barudak sadaya kitu caritana. Gusti Yesus ngadamel mujijat masihan tuang ka leuwih 5.000 jalmi. Nepi ka sesa 12 bakul. Gusti Yesus nganggo sagala naon bae dina hirup urang kangge kamulyaanna. Makana urang kedah ngucap syukur kangge sagala nu tos dipaparinkeun Gusti Yesus ka urang sadaya. Tah, kitu Neng, kumaha Neng tos ngartos? Ngartos, Bu. Tah, barudak dugi di dieu heula carita urang dinten ayeuna, engke urang lanjengkeun deui dina episode salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.